Sok Mam Din. Yung mie. Iya. Iya Mi. Sok Mam. Nah. Oke, tadi Mam duduk seetik di kantor MA. Terus eta teh ngelaksanakeun perpisahan kelas 12. Semut kelas 11, baru kelas 2. Ya, itu tadi pelepasan kelas 12. Siswa-siswi MA Plus Mandalawangi. Tadi teh terus ngopi. Angkatan ke-18. Ngopi ah. Melopang dolan aja. Karena tadi itu sempat ngarengan Kang Saipudin tadi narik sampah. Anu disoekeun make racun teh. Tadi aya acara heula di sekolah. Tapi lancar tadi sampah Din. Lancar. Mobil anger didorong. Aduh, capek kudu-kuduan nungkul mah. Orang nyakit ulah. Karena mah hoream tapi da meureun mana kitu ge. Geus kuduna meureun nya dipake keneh meureun teh geus rek undur diri lah tina komite ge dimulai TK, SD, SMP, MA. Teh mah bade mundur wae tapi da kumaha tuh ari ngaranna di paruntangannya rada bingung oge. Ayeuna tungtungna meureun satungtung jag-jag we satungtung mampu. Miring babarengan. Jadi ayeuna pan pelaksanaan perpisahan teh teu juga kapungkur mah aya panggungna naon mewah. Ayeuna kan ala kadarna bungkul lah dilaksanakeun di ruang kelas. Itu. Bupati ongkoh, Bapak aing. Bupati ongkoh. Kabupatina. Oh, Bupatina basa ulang tahun Senin itu kan Sangarana Bupati Kuningan. nyaho ngaranna mah. Kuningan teh nyawa. Menyating itu baca tuh. Tahun aya awewean tunjuk. Tuh, itu teh Bupati Kuningan. Hah? Dia naon? Dia useup. Naon dia kalau dia wae gua. Ari itu, ari gubernurna saha itu? Paling. Bapak aing. Sangarana. KDM. Tong tu ngaranna pada yang bae. KDM teh naon? KDM teh naon? Nya kada emang ah. Jadi Mulyadi. Sok atuh ayeuna. Lain KDM singkatan. Dahareula tuh sok anu dahar. Mampir.